kari atuh babari sebenarnya mah okos dina dongeng Abi Yazid Al-Bistami teh kadatangan ku awewe dangdan kabeh terus 1 2 3 Assalamualaikum ajaran riuk balik tilu geus balik teh tiluan ditanya ka hadamna sia nyaon teh awewe eta tadi maksudna gadis apa rangda apa boga anak sia nyaon teh henteu tuan eta kumaha nganyaokeun nu datang nu pertama nyana boga anak nu datang kedua rangda nu datang katilu parawan kok mama bisa nyaokos gitu sih kain deui begitu datang nu pertama nyana kikiran kana susuna berarti nyana keur nyusuan hebat wali mah nyaho kana kos gitu segala wali pasti nyana keur nyusuan anu kadua mata Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang masih keneh nyaritakeun tentang zina. Nu di mana-mana seseorang geus tersangka bahwanyana melakukan zina kemudian bener-bener zina maka dikenakan sanksi lamun muhson ranjam paehan datang ka paeh melalui baledogan di baledog make batu di akhirat aman lamun goer muhson jilid 100 jilidah beres aman negara mulai anu zina lantaran rempaneun hookeun ka awak besi dipaehan atawa dijilid tur dipiceun ulah kena cacampuran jeung jelema-jelema biasa besi tepak lantaran penyakit masuk tepak ulah-ulah penyakit kos kitu urusan jeung syahwat cacak-cacak koreng hapur osok kaju ngarembet judi orang mimiti ngomongkeun sia main goblok bae goblok meureunna terus kebelah dituna nonton neuleuh aing neuleuh belajar nya ieu naon aju miluan eta kos kitu teh ngaranna tepak sok tepak tak si hade urang boga babaturan dula deuleu beusi katepaan namun urang babaturan jeung anu sering ngaji engke katepaan Ki Zaid sering ngaji ngabatur jeung Ki Umar ima tah ima Ki Zaid anu katepaan ku Ki Umar jadi tilok ngaji atau Ki Umar katepaan ku Ki Zaid ya terserah lah teh geus lolobana si eta Ki Zaid katepaan ku Ki Umar lolobana masyaallah sia de urang boga babaturan Ki Zaid mah rajin amat tahajud unggal penting hudang engke ge urang ge katepaan minimal hudang we nungguan nyana eta katepaan nungguan nyana bela kebal-kebal ge nyana mikir aing goblok amat ceuk nyana jangan nanteur doang ngaju neuleukeun nyantu paning aing salat ngaranna katepaan deui Ki Umar ge sok udang penting ngan nonton bola eta ge sarua ge katepaan ge
batak sing hade orang babaturan orang nu bisa nepaken kabagusan kahadean lamun Zaid ngaku bahwa Ki Zaid teh zina, ngakunya dilaporkan kanu berwajib polisi lapor ke kejaksaan, panggil ku kejaksaan, setelah dipanggil diintegrasi kebenaran zina, ternyata benar Ki Zaid zina jeung si Sarwiti di Cikupa Citra, masya Allah. Tinggal ditanya Ki Zaid pernah kawin? Encah. Oh berarti gue muson jilid 100 jilid. Barang geus diputus bahwa Ki Zaid teh kudu dijilid 100 jilidan, balik ke imah, balik lapor deui jana ka kejaksaan. Paham pura Pak, kula bohong. Bohong kumaha? Bohong ulama teu zina cakean. Wah sia nu bener, ih kula mah teu zina. Eta kabari sia teh, kula ngabohong. Tapi bener sih ya tatanggepan ngan diselapkeun ka ping-pingna doang. Teu beres tak Zaid. Pajar zina kula teh jadi padahal mah kula diselapkeun ka ping-pingna doang. Jadi terus nya sakikituna bae. Tak jadi mimiti Ki Zaid ngaku bahwa nyana zina, kemudian mencabut kembali pengakuanana bahwa nyana henteu zina. Nggak bohong, kula henteu teu zina sebenarnya mah. Cak nyana teh kula mah kadzabtu bohong atau raja'tu amma aqrartu bi. Kula nyabut kembali tina pengakuan kula. Atau bahasana mazana itu kula mah henteu zina sama sekali henteu. Atau kuntu baghatu kula mah ngan sakadar ngadu ping-ping doang. Celana dibuka. Ayo eta diselapkeun. Tangan sakadar ngaku sakitu doang. Tak kumata andai kata Ki Zaid ngaku, tetapi mencabut kembali tina pengakuan anak dengan bahasa bohonglah, dengan bahasa mencabut kembali tina pengakuan, atau kuring masa-masa kalin teh zina, atau kuring mangan saukur adu ping-ping doang, sakoto gugur zahanna teu kudu diha. Agama ente kudu dipaksakeun tetep bae eta mah adapun nyana kebenaran kabelah dituna benar-benar zina atau tinggal tanggung jawab bae ke di akhirat teu kudu hese-hese ai pikir makan urusanna zahir fahkum bizahir wala tahkum bisarair. Secara zahirna nyana mencabut kembali atuh geus bae teu kudu dihan. Ya Allah ya Rabbi babar guys dihem-hem ku sorangan bae. Bener sia cak hakim teh, bener henteu ulama. Sia lamun bener-bener henteu aman ka di akhirat, tapi lamun bener-bener sia zina, haju kemudian sia ngaku henteu engke di akhirat kumaha? Tanggung jawab kula-kula nu dibeulem. Bener sia? Yo, tuh tenang bae urusan neraka mah nu Allah ieu lain paya jaksa. Sia aja bisaan kieu tuh, kula teh aja kieu teh. Babari urusan jeung Allah ngajaknya teh emangna Allah kos jaksa kitu maksa batu henteu. Jadi ngeunah tuh ya. Ainu kuari keur ngetren makan di Indonesia mah LGT. LGT teh lesbian, gay, bisek, kemudian kitu sus geder. Ta eta tah nu keur siapa tuh bisa ngomongna kan? Atuh sajak aing sakola heula tuh. Ya, nah ieu LGT masya Allah nu
di negara-negara luar magis dilegalkan di Australia lalaki jeung lalaki geus bisa dikawinkeun. Di Perancis lalaki jeung lalaki geus bisa dikawinkeun. Di Amerika geus bisa dikawinkeun. Masya Allah. Nah iya, penyakit ternyata merambah ke Indonesia. Kamari mah hanya kaum-kaum muda, kuari makan geus merambah ke kaum elit. Jadi kuari lamun dihitungan geus puluhan pejabat tinggi anu homoseksual, anu lesbi, geus bubuh bisek mata geus lain lalagaan deui, pohara luar biasa. Tah ieu panyakit teh anu di luar kuari ka Indonesia. Wallahu alam geus kadituna kumaha lamun geus nyaritakeun tentang umat Kangjeng Nabi Lut sodomi. Ya tidak menutup kemungkinan di Indonesia ge dibalikeun cara kaum Kangjeng Nabi Lut. Nauzubillah min dzalik. Kurang mah kuari ngaji, ngadengikeun uraian ulama, ngadengikeun ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jete bisa urang ngahartikeun Quran ku sorangan malah ngadengikeun bari nundutan leres sakitu geus pokona. Ngaja-haja mah hese jak ada ieu ngaharti-hartikeun geus be aing mah ngajina ge jauh ti kiaina ge. Bari ngarokok, bari ngopi, masalah masalah. Ngan tekor ganjaran paling setengah. Masya Allah. Urang mah ieu dibere taufik ku Gusti Allah. Batur coba. Batur mah nu ka puncak, paminggu nu ka Lembang. Emang pejabat rencana namun Sabtu Minggu aya nu rencana ngaji. Hiji-hiji aja. Ye atuh cenah aing mah ngeuteun ngaji ge geus becus ieu cek yana. Leg-leg Gus ya becus. Moal acak-acakan negara. Mantap kajian teh mah urusan-urusan nyana. Nu penting mah urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil. Aya eueuh seorang gubernur rencana ngaji di mana bae eueuh. Aya eueuh seorang bupati rencana ngaji eueuh. Camat, rada aya camat mah. Ku sabab leutik duit da kan camat mah. Eta ge sekali-sekali lah, 7 bulan sekali lah ngajina. Sataun teh 7 bulan ngaji. Lurah mah loba, kuari nu ngaraji mah lurah mah alhamdulillah. Oh pagawean meureun nya di desa. Oh bahagia lagi. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Mantap di Tangerang mah kuari di Tangerang ya di Tangerang lain lalagaan sorotan nasional. Ente mah teu nyaho geus diselidiki secara nasional Kabupaten Tangerang paling gitu agamais. Jadi ieu geus diteliti. Cenah kiai nyaho ti mana sia ulah sok nyaritakeun aing nyaho ti mana. Sia mah soal lesbi teu nyaho, gender teu nyaho, soal sia menonton TV ongkoh ka nyaho eueuh. Sorotan nasional di Kabupaten Tangerang ternyata paling agamais. Eta teh geus dicek mana lurah paling loba nu ngaji di Kabupaten Tangerang. Termasuk camat-camatna ge pejabat-pejabatna aya lah loba nu ngaraji. Eta teh aya intel. Anu nganyahokeun Serang mah Serang kurang pati. Pandegelang kurang pati. Rengkas Bitung ge kurang. Kurang gitu. Komo kawetan mah. Kawetan geus iya maksudna kawetan teh daerah Bogor, daerah Cianjur, Sukabumi pejabatna jarang. Aya deui engke di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ieu hasil survei. Non gitu ngaranna penelitian bahwa di Tangerang mah alhamdulillah. Tuh di Tangerang nasional ya. Secara nasional paling agamais. Coba ge. Endek nyundatan bebeja ka kiai. Mantes nyundatan bebeja di mere mah tilok bebeja doang.
Uki Pudoli seri betung-tung namanya. Akhirnya nama kabere. Ya mah kiai nu ditanya nama tilo kabere, nyana nama kabere Ki Pudoli nama jadi ondang pan peutingna. Ah. Dek nyundatan bebeja tas nyundatan bebeja dek hajat bebeja tas hajat bebeja dek kumaha deui coba yuk. Dek kumaha deui ya yuk 7 bulan bebeja malah 4 bulan bebeja aya deui nu kiai 5 bulanan habek sia. Oh ngariung-ngariung geus lah. Aya nu nanyakeun dalil nanti mah ulah nyaritakeun dalil sedekah. Tungtung mah masa bulan sedekah 2 bulan sedekah 3 bulan terus baheula makan 7 bulan doang. Kuari mah tambah 3 4 5 genep tuh. Eueuh dalil mah eueuh. Aku lagi anu nanyakeun cenah kiai kuari mah di lembur kula aya 4 bulan dalilna ulah nyaritakeun dalil. Saya titaku saku kiai anu terus tuturkeun bae. Kula mah teh hese. Komaha jeung mau berkat kan masalah. Lah cenah dasar we kieu mah resep berkat lain gitu. Di Indonesia di Tangerang mah tanya kos kitu teh bebeja bae. Ndek nangtungkeun imah, ndek mondasi bebeja, ndek congcit naik congcit bebeja, ndek naik geus beres bebeja ngariung geus beres. Bila perlu kiai ngendong di imahna. Coba di negara batur waduh kos kitu. Teh geus diteliti. Aju pengajian aja di urang mapan pejabat-pejabat ge alhamdulillah loba tadi lembur-lemburna anu ngahirup-hirup mushola. Loba tah anu ngahirup-hirup majelis taklim. Ieu teh hasil penelitian eta teh engke dilaporkeun ka kedutaan luar negeri. Ternyata di Amerika, kedutaan Amerika geus melihat Tangerang. Jing, mantak asana panggeulana dibom. Coca-Cola laporan mana dulu cenah kiai Cikupa Blaraja tiheula-tiheulakeun Cisoka Sepatan Pasar Kemis aman. Ya Allah ya Rabbi maksudna kanu kitu-kitu tadi teliti kuari mah mentak diseranglah Tangerang mah melalui pembangunan gereja tak eta nu mantak haju gereja tararimbul di Tangerang lantaran manusia-manusiana agamais. Haju kumaha geus kieu teu kumaha teu biasa bae gereja-gereja urang-urangan tuh. Iya tuh masalah. Kayak tukang bas kan digerokeun ka gereja. Atuh ditanyain gereja, atuh ka ditu bae geus ngan ngabanguna ulah keteger-teger. Atuh geus kira-kira bakal 10 tahun rubuh asana ieu. Itu atuh udah teger-teger ngabanguna make politik tukang basna. Nah, ieu ukuranna eta. Ragajian habak luhurna. Eta bukan niatan gitu ge geus bagus tukang bas eta. Nyana kan dipanggil ieun gereja lantaran nyana mah tukang bas atau masalah iya geus biasa bae eta. Ngan eta teh boga maksud supaya ulah kuat kumaha gitu carana semena campur taneuh. Tapi ulah gandeng-gandeng mesti kadeng kunyana ieu. Nah, ieu kuari di Indonesia teh penyakit LGT eta teh geus lain lalagan. LBGT, Masya Allah. Mas berapa? Tadi namakan cuma di Tangerang perkumpulan Pasar Anyar. Ente matanya Pasar Anyar teh lamun tidiekeun baheula mah sebelah kanan aya kaca hidung. Lamun kuari mah kan teu bisa belah dieu kudu ti ditu, berarti belah kiri. Eta teh perkumpulan gay. Pan cina kieu nyahoan aing ka dinya. Adinya aya sok. Pajar teh nyaho beureuy. Je teh nyaho jasa di Cikupa ya. Belah mana? Di Cikupana. Atulah kos kitu ieu. Pasar Kemis ge aya. Di perkumpulan hanya kecil baheula mah kuari mah geus merambah nasional, pejabat-pejabat. Ieu kumaha engke ka dituna Masya Allah melampiaskan nafsu teh datang ke kos kitu tah. Urang rempan biasa engke besi cara di Sodom. Ya ne kaum Kangjeng Nabi Lut
mantap kurang mah ieu kuari bersyukur ka Gusti Allah diberi taufik daek ngaji kabelah dituna urang rada merengket sieun aju mendekatkan diri ka Gusti Allah jamual kebal ge urang pararay atuh paeh sak kedeung hirup di dunia komo anu geus umur 70 mal kebal deui geus kudu rada ngusapan awak belah mana sia dikubur deleuhan ku sia awak di juru itu apa juru ieu ayo subah ayo itu yang mau beuki kolot beuki gembul dahar aduh beuki main HP bae mau nonton TV teu eureun-eureun eta mah aki-aki blon kudu geus mendekatkan diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaid ngaku zina kemudian nyabut kembali nyana tanggung jawab ke di akhirat secara hukum fikih dunia sakoto gugur geus teu kudu dilanjut kumaha lamun kieu bahasana walau qala la tauduni Zaid dilaporkan bahwa nyana melakukan zina anggil ku kejaksaan sidang ternyata benar diputus untuk dihad 100 had 100 jilidan. Nah nyana maksudnya nyabut kembali lamun tadi carana kadzab tu kerima bohong kuring mamazana itu teh zina kuring mangan sakadar ngadu ping-ping doang gugur tapi lamun bahasana la tauduni aing mah ulah dihad ku sararia ulah dijilid aing mah ku sararia ulah aing mah embung tetep jilid bae eta mah kitu beda tah bahasa lamun nyana nyabut mah teu kula mah teu zina sama sakali henteu atawa bohong kula mah kamari pengakuan zina teh amankeun teu kudu dihad tapi lamun bahasana la tauduni ulah rek had sia ka aing mambung dihad embung aing mambung dihad embung nyeri had bae geus terusna masyaallah beda bahasa au haroba atau lumpat begitu diputus ku jaksa Zaid asli Cikupa telah melakukan zina dengan Sarwiti dengan data-data yang telah ditampung di kejaksaan dan ternyata setelah diperiksa betul bahwa Zaid melakukan zina maka Zaid akan dikenakan sanksi jilid 100 jilidan trok beres geus nyana lumpat aing mah lupa atuh babari ku ari mah hei polisi tewak jadi balap lompat yang polisi polisi nu ieu mah eleh kuru benang-benang oge tetep bae benang da ka mana lumpat atuh ngalawan negara mah moal bisa jadi negara mah boga kekuasaan dek bener dek teu bener dek adil dek zalim keur boga kekuasaan makan kumaha nyana geus teu lumpat ka mana bae tewak had hartina bahasa la tahuduni aing mah ulah dihad ku sararia aing mambung dijilid embung dihad lain bentuk pencabutan berarti tetap had bae atau lumpat embung dihad lain bentuk pencabutan tamah tetap bae had bae lumpat mah lain bentuk pencabutan sebab eta mah ngan sakadar embung paeh doang atau embung dijilid doang maka tetap bae had bae Masya Allah Zaid ngalakukan zina untuk menyatakan bahwa Zaid zina teh kapan ima ikrar cara tadi ngaku nomor kedua saksi aya jelema ngaku langsung beres tamangis bae tamang langsung bae aing ngaku mah bener-bener kitu ge ulah waka langsung diterima cara Kangjeng Nabi bae Kangjeng Nabi teh kapan teh langsung narima kaki mais
kapan Maiz teh zina kemudian bebeja ka Kangjeng Nabi kan ka Kangjeng Nabi ge langsung diterima pengakuan anak ya Kangjeng Nabi bawa memang ngan kobat nyium doang beureun inte abdi mah zina wah bate pakhota ngan syukur ngadu ping-ping doang beureun ih abdi pugu zina dikitu-kitu heula ku Kangjeng Nabi maksudna henteu langsung diterima ku Kangjeng Nabi ge bawa maneh mah ngan syukur nyium doang ih pugu abdi teh zina bawa maneh mah ngan syukur tungkap tangkep doang ih pugu zina bawa gomazda meureun maneh mah ngan syukur toal-toal doang ih pugu abdi mah zina kakarak ikrarna diterima henteu langsung setelah ku Kangjeng Nabi dipengkol-pengkolkeun tetep ngaku maka diterima dijilid iya dipaehan sampai diranjam sampai paeh tuh kan zaman sahabat kos kitu ku sebabnya sadar jasa aing daripada dibeuleum caki Maiz teh engke di neraka lah aing mah mendingan paeh di dunia bengan sakali nyerina geus aing mah sadarna begitu terus gitu di naon ngaranna di lemparan batu terus cai naon getih malah lancar terus bahaya sahabat sanajan nyana menta stop ge kieu ku nyeri-nyerina nyeri nya da ge cukup cek nyana bang geus stop tapi terus bahaya sahabat terus datang ka pae begitu geus beres memehna ge anu laporan ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah naon Ki Maiz angkat tangan kieu kudu kumaha aja Kangjeng Nabi teruskeun bae beres dijeranjam Kangjeng Nabi seri sahabat kaget begitu seri aya naon ya Rasul Maiz rohna geus aya di sorga Masya Allah tobat anu bebeneran lain lalagaan jang picontoeun ka belah dieuna saha coba nu wani kuari zina ngaku menta diranjam coba saha ayo coba emang iya di majlis nu zina loba emang kulit teh nyaho emang kanyawan tina naon atuh rahasia perusahaan teh mah tah ikrar pas gitu ke Kangjeng Nabi senyum-senyum sampai sahabat ke kaget nanya cek sahabat aya naon ya Rasulullah senyum Masya Allah Maiz rohna geus aya di sorga cikeneh di dunia keneh cikeneh mah nyana kikieuan tapi geus aya di sorga pohara kan tuh eta taubatan nasuha lain lalagaan nah ieu mah andai kata bahasana lain itu nyabut tapi la tahudun atau lumpat tetap tegugur had terus walau syahida arbaatun lamun teh nyaksian opat lalaki kuarima lain bentuk ikrar kan dua dek dikenakan sanksi zina teh dua ikrar atau saksi kuarima melalui saksi aya opat saksi nyaksian Ahmad Muhammad Soleh Masluh nyaksian karena perlakuan zina Ki Zaid jeung Sarwiti ya beres laporkan setelah dilaporkan panggil progresi di kejaksaan kan di urang mah jaksa KBG anu sabenerna mah kan kudu nama lamun di negara Islam mah ulah make jaksa umum urang ya di Indonesia lamun hayang mantep ya urusan pertikahan kan di urang geus aya KUA pertikahan lapor ke KUA secara administrasi ditulis beres kan pertolakan ge kuduna kan ka KUA perpasahan kuduna ka KUA ulah disedekkeun ka kejaksaan lamun endek aya seorang hakim atau jaksa untuk memutuskan soal pembubaran pertikahan perceraian nyieunlah khusus jaksa atau hakim urusan perceraian kakarak babari urusanana ieu mah kan urusan tolak kudu sidang ke kejaksaan ajukan make eta kan nun sulit haju kapan teu mahi sakali 2 kali 3 kali
Heseun amat sih soal tolak bae apa teu ngaraji eta jaksa. Kan hese aju waktuna ge kapan lantaran loba jasa kapan numpuk. Diatur kapan. Ieu kan mendesak urusanana. Deuk aya nu hayang kawin deui, hayang buru-buru ditolak kan nya teh haju hayang idah. Atuh pan ieu bisa lakieunana geus kieu bae kapan. Tuh, cek nu di luar naon tah? Itu mah pokona mah bogan sia ngajina di luar teh nyaho. Oh. Tah kan. Ieu kan urusan yang mendesak, hayang geura selesai. Aju teh angel geus selesai deui. Urusanana teh tah coba lamun aya hakim urusan pertikahan. Ngeunaheun kapan? Urusan KUA, ngurusanana urusan pertikahan we lapor, anu rek nikah, anu rek nolak, anu tolakna tadina bahasana kieu ku geus lapor ka KUA. Pembubaran pertikahan andai kata rumah tangga kemudian salakina teh hudang-hudang peluh bae. Aduh, 1 tahun 2 tahun mah normal begitu ka 3 tahun eta bobogaanna tawadhu. Teu daek hudang. Kapan menang lapor si pemajikanana ke kejaksaan. Lapor tanggeran kan aya kejaksaan urusan pertikahan mah. Assalamualaikum Mbak, jalan. Siapa kamu? Saya Sarwiti. Dari mana? Cikupa. Ada apa? Saya lapor Pak bahwa suami saya gagaduhanna tawadu Pak. Apa itu gagaduhan? Waduh, dongkrak antiknya Pak sudah tidak bisa dipakai Pak. Betul kamu? Betul Pak. Siapa nama suami kamu? Zaid. Orang mana? Bojong Pak. Panggil. Kan cepetan. Saudara Zaid? Iya. Betul kamu punya istri bernama Sarwiti orang Cikupa Pak? Betul Pak. Istri kamu telah melapor kepada saya bahwa kamu dongkrak antiknya sudah tidak fungsi lagi. Betul? Cicing banyak. Betul? Sudah tahu Pak. Keperasaan saya mah ya biasa-biasa aja Pak. Sarwiti panggil. Sarwiti? Ya, ini suami kamu. Betul. Yang kamu melapor bahwa suami kamu dongkrak antiknya sudah tidak fungsi. Iya Pak. Berapa lama? Setahun Pak. Saya udah merangsang aja tidak kuat Pak. Apa itu merangsang? Kamu banyak bahasa-bahasa yang aku tidak tahu ini. Kenapa itu bahasa-bahasa begitu itu tidak bagus itu di bawah itu. Merangsang itu apa? Aduh, hakim udah ya orang Batak hakim. Ya Allah, ya Rabbi. Untuk pengesahan bahwa kamu betul bangun atau tidak harus dijelaskan. Masuk kamar. Zaid masuk kamar. Sarwiti masuk. Masuk. Kunci. Oh, tiluan doang hakim. Sarwiti jeung Zaid. Buka celana. Ada apa Pak? Buka. Ini kan pengakuan seorang istri. Kamu kan tidak ngaku bahwa kata kamu biasa-biasa aja. Maka untuk dicek kebenarannya, coba buka celana kamu. Prosotin. Prosot. Bener. Tawadu. Sarwiti, coba ome. Ayo geus kudu kumaha tuh untuk menyatakan benar atau henteu na jieu teh kumaha masa hakim memutuskan kesalah bating salah pan besi kieu besi ternyata kan hudang bobogaanana laporan di Sarwiti laporanana teu hudang gorenganan Sarwiti mah kan hayang kawin jeung Usejan kan salah eta kan teu bisa dibubarkeun untuk dicek kebenaranana buka adalah buka ome ayo aing nyaksian eta hakim kudu datang kadinya eta pohar eta hakim. Terus Pak bagaimana? Ntar suami kamu keluar, kamu yang aku ome. Teman hakim bloon sama positif. Nah, di ome ku pemajikan tuh. Kan hari ini normal mah langsung teng. Normal kan berarti. Tuh, hari ini mah terus di ome gegel.
henteu sia teu digegel ke ke sia mah beneran deui tah malah laganong tah mah diome tetep ngantuk bae ngantuk berarti Zaid maneh sadar bahwa eta bobogaan maneh geus teu udah geus pernah dibawa ke dokter udah Pak gimana enggak ada faedah Pak diurut wah udah tukang urut dari Sabang sampai Merauke Pak berarti kamu udah saya udah frustasi cek ya udah berarti kamu mau menceraikan istri kamu tidak mau Pak nah lamun daek menyeraikan kan cerai aku cerai urusannya tolak namun teu daek nyerai urusannya pasah kan tuh kan eta ngeunaheun jadi asana plong bae perasaan asana ngarareunaheun kabehan kan hukum mah kos kitu ya cek jaksa karena kamu Zaid punya kekurangan tidak bisa melayani istri kamu sementara kebutuhan wanita itu adalah salah satunya itu. Nah dengan demikian ini juga termasuk sobar dia 1 tahun. Bagaimana kalau zina dengan yang lain? Ini kan tidak bagus ini. Nah dengan demikian kalau kamu mau menceraikan selesailah. Tapi kalau tidak mau menceraikan, ya aku bubarkanlah. Asal naik nggak tinggal cerai. Dan non gitu hitung ida. Nah kuari mah tidak kan, embuh, udah berat kene. Atuh berat kayak gitu, mau kan aku mau mual nyeraikan berat kene aku lama. Atuh berat geus itu bisa ngalayanan. Atuh geus kitu bae pokona kula mau moal bae. Langsung hakim anu nyeraikan. Pada saat ini hari Senin Sarwiti rumah tangga dengan Zaid dibubarkan oleh saya sebagai jaksa Kabupaten Tangerang dengan alasan bahwa dongkrak antiknya tawadu. Iyan surat bubar pertikahan beres kan ngeunah coba tah kuari teh lamun aya urusan kos kara itu kan ngeunah sabalikna Zaid kawin jeung Sarwiti setelah kawin sabulan 2 bulan 3 bulan mau masih kena dipertahankan begitu geus 6 bulan geus teu kuat kita lapor kan ka bapana bae teh mah teu kudu lapor ka bapana Pak ya anak bapak pokona diserahkeun ka bapak emang kunaon gitu teu kunaon sih diserahkeun liangan Pak nu bener sih ya eueuh Pak wah kukula geus kumaha-kumaha ge liangan Pak aya ge liang cikiih doang atuh jang naon kos kitu mah atuh saya periksakeun ka dokter ternyata bener mangpet jadi itu mah daging teh ngahiji baik itu ngahiji kan ari nu asli mah nu asli bobogaan teh daging mah eueuh eta mah kan aya aibonan doang kan rapet aya mah teh sia mah kubasi aing ngomongna tuh ieu nah ieu mah daging rapet disebutna teh ieu rotak nah katutupan tulang atau katutupan daging sarua bae eueuh tah liangan bisa dibalikeun ka bapak namun teh langsung ke kejaksaan bae geus. Lamun memang bapak teu narima mah. Nah eta bisa dibalik. Sebab naon? Atuh ulah kesal jasa nyeri. Sugan teh mah ayaan kan bisa dioperasi teh kos kitu mah. Bisa. Gampang teh mah dioperasi teh kos kitu mah. Dioperasi aya daekeun masalah kina. Ieu bakalna dioperasi. Sia daekeun teh masalah coba bae ke kukula karasana kumaha. Maksudnya atuh engke geus hasil operasianna kumaha. Dioperasi bisa. Ulah-ulah eta tuh dioperasi sanajan ku ari mah lalaki ge dijieun awewe bisa. Lalaki dijieun awewe bisa. Bisa kan contohna di urang teh sakarang ngaranna. Tuh sia mah nyarah bae heran. Kanu kos kitu mah nyarah bae. Ku ari ditanya deui ku aing, ai nabi nu ka-7 saha? Tuh, teu nyaho kan sia mah. Dorce mah sia nyaho bae. Nabi nu ka-7 mah ulang-ulang sia. Tolol. Emang kos kitu potongan sia mah. Geura. Namun dorce mah sia nyaho bae terus bae ka bawa salat malah mah. Mun ditanya anak kangjeng Nabi sabaraha? Sia teu nyaho. Tuh kan hararese. Nah, ieu
aya jelema dioperasi cara dorci gitu kan. Nah, kebenaran aya hiji lalaki kapanggih jeung geulis. Geulis teh lain kapalang, geulis teh Masya Allah. Mimiti kapanggih di tukang bakso. Terus mere nomor HP, terus di HP. Pertemuan deui nyasa di mall biasa. 3 kali ngajak ka imahna. Ya ajaknya ke rumah yuk, ayo datang ke imah. Begitu datang ke imah, aya foto di dinya teh. Lalaki kasep kumisan. Kumisan lalaki kasep. Panjana dola-dola ieu si foto saha nanya tak ka awet ya. Ieu bapak sanes cenah teh. Aja ieu ka Bogor teh sanes cenah. Sugan mantan salaki sanes cenah ieu mah. Sugan atuh aya dulur cenah ieu mah kasep amat cenah. Selain satu ieu kula memeh kula dioperasi ieu kula. Sial goblok. Korenganan sia dorce. Tah eta kuari mah loba badak ente besi kapanggih jeung nu geulis ngade. Cek kaaslianana besi bageurana kumisan. Ieu kan bisa lapor. Ieu mah keur carita urusan pertikahan kudu khusus. Ngeunaheun kan urang lapor pertikahan, lapor pertolakan, lapor perpasan. Lapor urusan-urusan gono gini jadikan selesai permasalahan. Lamun bener pemerintah dek urusan rakyat atau matak naon dipermudah nu kos kitu ngeunahna be naon kitu ngaranna rasa beban masyarakat kemudian kabelah ditunan teu perzinahan ieu kan acak-acakan kuari akibat teu diurus. Aju agama memang kuari atuh keur kararipis tuh nya. Nah ieu Pak lamun aya lalaki opat nyaksian kana zinahna awewe sarwiti didakwa zina sanajan nyana embung-embungan gententean aya opat saksi aya Ahmad Muhammad Soleh jeung Masluh nyaksikeun bahwa sarwiti telah melakukan zina. Joldi aya anu ngabantah saksi opat awewe datang. Pak, saya sebagai saksi sarwiti walaupun Ahmad Muhammad Soleh Masluh menyatakan bahwa sarwiti itu zina, saya sebagai saksi bahwa sarwiti masih gadis. Eta tidak ditumpahkan urusan ditumpahkan sama urusan lain-lain deh. Tapi nu jelas kula sebagai saksina bahwa sarwiti teh masih kena gadis. Cek kegadisanana. Yo. Bawa ke dokter untuk dicek kegadisanana. Sebab nu opat menyatakan zina, anu opat awewe menyatakan bahwa sarwiti masih gadis. Kan kuari mah gampang dicek. Atuh lamun teu ku dokter ge ku urang bae dicolok ku masalah set. Aju saya menyolok burunganna. Ulah teh urusan dokter tah mah. Dangkakeun tek. Geus kadeuleu kan aya gadis jeung lain gadis. Lantaran pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 na geus kanyahoan. Kanyahoan kan ku dokter mah. Oh, ieu urat ieu tanggeus eueuh. Nu ieu urat ieu eueuh, ieu urat ieu berarti geus lain gadis deui, geus kanyahoan. Tapi lamun didangkakeun tek periksa urat ieu masih eueuh, urat ieu aya keneh. Oh, gadis keneh. Babari kuari mah. Atau make alat, kuari mah geus aya remote. Remote asal ditempelkeun ka bobogaanana. Lamun janda suarana siapa pajar bohong mah aing. Masya Allah, lamun gadis suarana teh tempelkeun, eta jangan ngecek eta, tempelkeun ka bobogaana. Pencet remote. Gadis berarti. Gadis. Tah, eta teh kos kitu teh duadak dicek babari. Nah, tinggal eta remote na bae cek coba. Opat lalaki Ahmad Muhammad Soleh Masluh nyaksikeun bahwa sarwiti zina
nah bisa diterima kan urusan anak kan jihad jol opat wanita cek awewe nu opat coba cek heula kula nyaksian bahwa Sarwiti adalah anna adzau bahwa nyana adalah masih gadis cek bari mah gampang ngecekna kedokteran anu aya alat cara tadi gampang alat jadi dangkakeun aya bidan-bidan nyahoeun sangat nyaho bidan teh ieu pembukaan 1 pembukaan 2 mah geus eueuh gadisan nyahoeun bari mah geus aya alat tempelkeun ka dinya janda geus lamun tempelkeun gadis tulen berarti lamun kieu mah tempelkeun berarti gadis-gadis damangan pernah dicabak-cabak. Iya heran aing di kita bae kos gitunya. Aduh masya Allah karim. Atuh babari sebenarnya mah. Okos dina dongeng Abi Yazid Al-Bistami teh kadatangan ku awewe dangdan kabeh. Terus 1 2 3. Assalamualaikum. Ajaran riuk balik 3. Geus balik teh tiluan. Ditanya ka hadamna, sia nyaon teh awewe eta tadi? Maksudna gadis apa rangda apa boga anak sia nyaon teh? Henteu tuan eta kumaha nganyahokeun. Nu datang nu pertama nyana boga anak. Nu datang kedua rangda, nu datang katilu parawan. Kok mama bisa nyaho kos gitu sih? Kain deui begitu datang nu pertama nyana kikiran kana susuna. Berarti nyana keur nyusuan. Hebat ta wali mah nyaho kana kos gitu segala wali. Berarti nyana keur nyusuan. Anu kadua matana jelalat ka sisi tah eta nu kos kitu marangda. Asal mata jelalatan udah kiri kanan kiri luhur handap eta rangda kajen kuku. Aya nu katilu tungkul eta mah gadis kajen kuku mah. Eta hadamna langsung diudag bener henteu mama kos kitu. Bener katiluan datang. Stop. Geus rada jauh. Aya naon? Tunggu. Kula ndek ngecek heula ya. Aya naon cek henteu cek tunggu. Ibu anu pertama tadi datang nyamun. Emang ibu gaduh putra? Muhun. Cija heueuh. Ieu nu kadua datangnya muhun. Emang ibu rangda? Bener. Cija heueuh. Aya nu katilu. Emang iya masih gadis? Samuhun. Eta hadam lagi. Masya Allah. Bisa kanyawan kita tuh kanyawan tidak gerak-gerak. Wali bagus jauhnya saja gerak-gerak murid ya gerak murid. Anu osok udang peting nu tilok ya kanyawan. Iya na anu ngeridit anu teu ngeridit itu ya kanyawan. Banget keridit kan mengkerut di dia na. Atuh kanyawan kabeh emang teu kanyawan gitu. Lamun tadi awewe boga anak nu janda anu gadis kanyahoan atuh sehari-hari eta makan contoh doang sehari-hari murid emang teu kanyahoan nu getol ibadah nu teu getol ibadah anu sok maling-maling di pamajikanana anu osok henteu atuh kanyahoan nu sok ngabohong ka pamajikanana emang teu kanyahoan kajen teuing di pamajikan kan dihareupeun mah bau sakumaha abuya tapi nyana sok ngabohong atuh kanyahoan emang teu kanyahoan ge kanyahoan emang di mana ya atuh mah kos kitu mah pokona kanyahoan bae nanaon ge kanyahoan sanajan nyekel tasbih bae ge aya tilok nasbih mah tuh kanyahoan sok di tasbih mah dicek-cekel bae padahal mah tilok nasbih atuh kanyahoan bae eta sanajan tilok dicecekel tasbih tapi janana sok nasbih bae atuh kanyahoan tina naon itu mah geus kos kitu bae tah aya tadi makan babari kanyahoan ieu boga anak sebab susu di kieu-kieu kan gonya berarti kan susu geus rada aya seserendedan beureunya geus kudu disusukeun berarti aya nu hiji kan culalet-culalet rangda mah kitu kabeh rangda mah kabeh kitu tuh bagus lamun parawan mah tungkul rangda cenah ditungkul-tungkul mal bisa geus perwatekan rangda mah kitu bah.
kanyahoan bae kajen kukumaha ge. Nah, opat saksi lalaki menyatakan zina bisa diterima, tapi ketika opat saksi wanita menyatakan bahwa ieu sarwiti teh adra'u, masih gadis, lam tuhaddah ya teu bisa dihad si sarwiti amankeun wala qadipwa anu nyangka ge nu nyangka teu kudu dihad. Sebab anu nyangka zina Ahmad Muhammad Soleh Masluh nyana meureun menyaksikan bahwa nyana gugulingan atau tatangkeupan. Teu bisa dihad. Aman. Walau ayana syahidun wallahu a'lam.